ka wargi-wargi Mang Jaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka pitra sadaya nu partos sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official teh sakatampi kalian kamingan. Ayeuna teh sabada nama Mang Jaya namakeun bagian ka-18, ayeuna bade ngahanca bagian ka-18. Atur nuhun ka wargi-wargi nu paros komentar, parantos ieu subscribe sareng like-na sareng sajamina alhamdulillah para mitra jumlah subscribe atur nuhun tos langkung di 134. Ini para mitra 134.000. Saya hiji 34.000 para mitra atur nuhun, Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi nu paros subscribe-nya. Maka dongeng-dongeng anu memang nembel lebet ka Mang Jaya official. Mana cenah dongeng sejena? Buka playlistna para mitra. Buka playlist aya naon teh ieu para mitra aya naon? Gobang Naga Sakti itu nya para mitra. Gobang Naga Sakti terus aya ieu para mitra aya Padepokan Sebaraganya. Insya Allah para mitra bakal dilanjutkan dina Padepokan Sebaraga teh karena nyaeta karaman di Karang Kamulyan para wargi. Insya Allah dina waktu caket ieu para mitra sadaya bade diangkat. Kitunya para wargi dina waktu anu caket ieu. Mugi-mugi we para mitra, mugi-muginya sabada anu pancatunggal. Insya Allah sabada pancatunggal ieu para mitra urang kana naon teh karaman di Karang Kamulyan. Mang Jaya ngaturkeun nuhun bagi wargi-wargi Mang Jaya di mana ayana. Mugi-mugi urang aya dina kainajar kawilujengan. Salamina kaing panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Mangga nyangakeun Pancatunggal karangan Giligsa dina bagian ka-18. Wilujengan. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah urang tiasa patepang deui para wargi sadayanya. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan, salalamina kenging penang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Para wargi anu mulia, carios nyambung judulna Pancatunggal urang teraskeun ayeuna nincak bagian ka-18. Ieu dongeng karangan Giligsa. Mangatu para wargi dongeng parantos dugi kanalika Ki Onyon harita teu nepangan. Kahiji lemur nyaeta bade nepangan Basuntama. Namung disangki garong, disangki bega, dugi ka anjeunna dikerpuk samalih para wargi sadaya disiksa segala rupi. Namung lami-lami katohyan yen eta teh sabenerna mah cenah sobatna Basuntama. Dugi ka dibebaskeun atanapi dugi ka harus dibebaskeun deui para wargi. Mangga urang teraskeun hanca dongengna judulna Pancatunggal karangan Giligsa dina bagian ka-18. Para mitra anu mulia, Basuntama jeung tua kampung teu nemalan. Komo nu sejen mah ukur ngaharulang bari tungkul sabab rumasa salah kurang taliti dina newak jalma. Ari urang kudu kumaha kieu? Di mana meuting ieu jaba lapar kuring jeung sayang dahar ieu teh. Ceuk Sugala bari ngusapan beuteung hayang dahar. Ari pipi karasa keneh nyeri. Nya urang main we urang ka Cijulang. Main ka urang Cijulang da bongan geus nyiksa ka urang teu tual dosa. Mun teu mere lemur diduruk ya. Aki Onyon ngaheureuyan siga nu nya ambak. Atuh para mitra urang Cijulang reuwas bisinya lemurna diruksak sararea melong ka tua kampung neuteup ka Basuntama. Aki, ulah katenterasan benu kuring tanggung jawab kana ieu kajadian. Hampura we sagala rupa kasalahan urang Cijulang teh. Sabab maranehana keur loba kasieun teh. Geus saminggu diancam garong. Yuk urang karorompok, urang ngobrol bari ngaleut di ditu. Cek Basuntama ngajak ka imahna. Nya hayu atuh da maksud gerek nempungan ka maneh haki teh. Geus kitu mah beral arinit ka imah Basuntama. Ari tua kampung ngurus rakyat sangkan barali ka tempat ngajaga masing-masing. Nu teu kabagian tugas peuting eta sina barali ka imahna sabab sararea kudu bisa ngatur waktu jeung ngatur tugas. Buyak jalma bubar bari pating gereneng nyaritakeun nu bieu kajadian. Silih tanyakeun mimitina tapi eueuh nu bisa ngajelaskeun sabab dua rona nu pangheulana megat dibawa ku Basuntama ka imah rek ditanya asal muasalna. Ari tua kampung sanggeus ngabubarkeun rahayat nuturkeun ka Basuntama. Tekung silila sararea geus ngariung ditepas. Basuntama gancang nitah masak ka pamajikanana sarta dikenalkeun ka Aki Onyon.
atuh pamajikanana menigesat gesut ka dapur tuluy popolah ngahanutkeun sangu jeung deungeunna. Aki kuring teh ngarasa bunga ieu teh sabab bisa tepung deui dina kayan salamet. Kajadian tadi moanggap minangka ujian we sarta minangka honga hormat kan wanyar datang. Cek Basun Tama bari seuri ngamimitian muka obrolan. Oh, goreng patut ngahormat ku cara kitu teh. Untung we kami sabar keneh deui. Kumaha lamun amarah kami budaya mante. Bale desa ge bisa amburadul depan ku kami mah. Cek Aki Onyon neuteuli keneh meureun. Kieu sababna teh ki. Ari urang Cidulang teh loba kasieun lantaran aya begal nu ngancam rek ngaduruk ieu lembur. Eta begal kacida telengesna baladna loba tempatna deukeut ti dieu. Sarta eta begal apaleun pisan kana seluk-beluk urang Cidulang. Sabab memang keur naon teh urang dieu mah kitu. Jadi lah ari gagedugna aya 3 nyaeta si Ruhadi, Ruhada jeung Ruhata. Maranehna kalabur kaleuweung sabada patelak jeung batur salemurna. Da pugu jahat jeung jelema paong deh kulantaran kitu manehna ngancam terus-terusan hayang ngancurkeun ieu lembur. Ari pangbangna sabada aya baladna nu katewak, manehna neuteuri kieu teh kitu tah kitu caritana teh. Cek Basun Tama ngajelaskeun kaayaan di lembur anu keur meujeuhna harengheng loba kahariwang sabab aya nu ngancam. Kumaha lalakonna pangna aya nu katewak? Di kamanakeun eta garong teh teu dipodaran sakalian atawa disetorkeun kana wajib? Jeung desa ngaranna eta garong teh? Aki Onyon beuki panasaran sabab tujuan ge memang rek maluruh para garong. Ieu teh ki. Tarina mah geus rada heubeut tarang ngaganggu ka dieu. Tapi dina hiji mangsa aya nu leukeun asup ka kuring teh ka imah. Nya katewak saurang ngaranna si Sawor. Si Sawor teh dipaehan malah mah disetorkeun kan wajib ge henteu. Sabab rek dipenta keteranganana sina nuduhkeun guha nu rek dipake tempat cicingna. Gagal. Pentingna si Sawor kabur rona opat ngajehjer kapaehan. Malah aya nu cacad nepi ka ayeuna ge can cager-cager. Tati harita kuring sabatur-batur terus ngasruk leuweung neangan tempatna. Bari mawa balad saloba-lobana. Sarta aya sawater tempat nu kapaksa diruruk pikeun ngaleungitkeun panyemputan garong. Tapi teu hasil ki. Panyemputan garong teh teu kapanggih, kapaksa baralik deui. Basun Tama eureun heula nyaritana di selang inum. Si kopi nu kakara disodorkeun ku pamajikanana. Ari pang ngancam kumaha? Cek Aki Onyon beuki panasaran. Sedang sugala meuni teu geunah cicing sabab ngaran anakna geus kasebut-sebut jelas pisan jadi balad garong. Ari sababna mah kieu ki jigana bae si Ruhadi teh asa kaganggu. Manehna ngancam ka urang Cidulang ku jalan ngirim surat nu dianterkeun ku Jamparing. Malah eta surat teh katambana teh ku kuring basa keur ngariung di balai desa. Eta surat netelakeun yen lembur Cidulang salilana rek diancam. Rek didodoho iraha wae dina kaayaan kumaha bae oge. Balad si Ruhadi moal woleh ngakalakeun. Tati hari eta urang Cidulang tarati berasare. Ronda di lobaan, pakarang di lengkepan. Mun aya jalma nu ngurampeng liwat wanci Isa ditewak, komo teu wawuh mah. Sakitu nu jadi sababna teh ki. Cek Basun Tama ngajelaskeun kaayaan di Cijulang. Kahartieun ayeuna mah ku Aki Onyon sabab urang Cijulan sasat keur loba kasieun. Nu bae nganyadu Aki teu meunang minge. Sakitu beritna mun kacara kitu mah ku Aki kaharti atuh. Ngan ayeuna Aki rek nanya na kumaha ari nu ngaran Sawor geus aya laratanana atawa acan? Di mana cenah caricingna garong teh? Perkara garong nu kabur deui teh nepi ka ayeuna ge can aya bejana. Malah tempat panyemputan garong ge can kapanggih. Da lamun geus kanyahoan mah tang tu kuring ge moal ngantep atuh diburak-barik sakalian tuman. Hanya ka atunya. Susah mun kieu carana mah atuh. Aki Onyon ngahuleng handeuleun. Lantaran tempat garong can kanyahoan. Sugala meningah huleng ayeuna manehna beuki yakin sarta percaya kana omongan si Bohek yen Sawor kungsi ngabegal jeung ngagarong. Punten ki kuring teh panasaran yeuh, bade naroskeun ka Aki. Na bade ka mana Aki teh nu sanyana bade angkat ka mana tanapi mulih ti mana? Sareng naon pamaksadan teh atuh? Basun Tama mimiti tumanya kana paniatan Aki Onyon. Kieu sanyana Basun Tama Aki teh dipuntangan tulung kudu jadi anak nyatana sugala. Nu ayeuna milu ka dieu tah ieu jelemana yeuh? Aki Onyon nunjuk ka sugala geus kitu pok nyarita. Anakna nu lalaki nu ngaran Sawor geus lila ini ti imah. Kalayan teu bebeja ka kolotna sarta teu kanyahoan tujuanana. Eta budak lunta ti sabrak meunang katugeunna hade ti urang Cipelang. Alatan adi sabraina teu tulus dikawin ku Surajaya.
siganya wae kungsi patalak jeung anak buah Surajaya nu akhirna si Sawor ini ninggalkeun imah. Malah mah di sabraina ge sarua leungit. Ari dipaluru ku anak buah Surajaya, meunang katerangan Sawor kungsi ngabegal. Atuh reuwaseun bapana teh kitu deui Aki. Tuluy eta budak di teangan, nu akhirna Aki jeung Sugala nepi ka ieu lemur kitu tah. Dina raraga neangan si Sawor, nu geus kabedakeun jadi begal kitu sanyana mah. Oh, jadi Aki teh neangan ngaran Sawornya. Oh, bener pisan gitu. Kumaha dedeganana jeung kumaha ciri-cirina? Ari awakna mah jangkung badak, ngomongna teu legeus cara bapana. Bukna galing, ceulina rubak, matana bolotot. Dina pipi aya kutil sagede kacang hejo. Tak kitu nu inget teh. Lain kitu Sugala. Mun ki, kitu pisan tanda-tandana teh. Jawab Sugala semu alum. Hatena sedih sabab geus jelas anakna jadi garong. Mun kitu mah nyaan putra Sugala meureun sabab garong nu katewa ku kuring ge kitu pisan tanda-tandana teh. Kumaha atunya ka mana nyusulna nya? Basun Tama milu bingung ari nu sejen ukur colohok. Pamitiasa maoyong milari sayang garong lah. Keun ku simruring budak bari tuman, sekalian mepes nu jarahat lah. Heuh nu mepes nu jarahat, kuring mau awak kemulang lamun si Sawor can peunang, ngirakeun pisan ka kolot teh. Alah, ya wae kalakuan budak teh, siga nu teu diwarah we, cek Sugala bari kakerot keheul ka anak nu ngawiwirang ka kolot. Nyatang tos kena dipilari margi jelas adu tuang putra teh ngahiji jeung si Ruhadi. Jadi balad garong nu ngagalaksak di lemur Cijulang. Pamisali raya maksad kitu simkuring sejang iringan. Cek Basun Tama asa aya balad keur numpas nu jahat. Kumaha bamendak Aki? Sugala neuteup hatena beuki panas. Ih, ari geus buku kitu mah Aki mah sajuju pisan mun neangan sayang garong. Yu ayeuna Aki jeung Aki urang susu ganan di guha nu kungsi dicaritakeun teh. Aki apal keneh di eta lalawak teh? Nuhun atuh kita piraha ini teh. Sugala geus teu sabar. Ih, ke heula atuh tenang we heula di dieu mah. Urang teh kudu reureuh heula sangkan tenaga pulih deui. Atuh saja bati kitu kudu nitenan heula ka ayan leuweung nu dipake panonoban garong. Keun tenang heula ina mah sakedeung. Mangga atuh nyangakeun we ka Aki geus ieu mah. Ulah rusuh saderek Sugalakeun aya simkuring da moal cicingeun atuh. Tang tu bakal ngerahkeun wadia balad pikeun ngabantu milari tuang putra. Saja bati kitu ayeuna urang sasarengan dina raraga nu pas nu jarahat. Bari milarian tuang putra kitu tah. Cek Basun Tama nambahan sumanget Sugala. Hatur nuhun bah, simkuring ngaraos regreg bah. Keur kitu torojol pamajikan Basun Tama nyamperkeun ngabejaan yen sangu geus sayagi. Terus semah teh sina dalahar heula malah matua kampung jeung sakur anu aya di dinya sakalian ngariung. Satuluyna Aki Onyon jeung Sugala ditangap lalakon aku pribumi. Malah tua kampung milu ngabandungan sabab lalakon jeung kaalaman ku Sugala aya hubungan jeung garong-garong nu gagalak sakalembur Cijulang. Kocapkeun isukna para mitra Basun Tama ngumpulkeun balad anu kasebut Gede Wawanen jeung Gede Tanaga. Rek diajak neangan sayang garong para wargi sadaya. Ari Aki Onyon mikir-mikir pilampaheun nginget-nginget pangalaman zaman keur ngora. Sabab kaayaan di dinya geus rada robah, loba lahan anu geus jadi sawah atawa kebon. Sedeng jalan geus loba nu anyar. Tapi Aki Onyon moal poho yen tongohon lemur Cijulang aya pasir. Sisina aya lamping nulung kawing, aya jurang nu gurawes, aya guha nu sok dipake panonoban jalma-jalma jahat. Kira-kira wanci lohor Aki Onyon jeung balad Basun Tama geus kumpul. Sarerea geus saged ngan karibral miang. Balad Basun Tama aya 10 samakta pakarangna kawas nu rek miang kapang perangan. Kumaha geus tarap ieu teh Sun Tama? Siap Ki, kuring jeung balad 10 jalma meunang meding teh KBG bisa dianelkeun pikeun ngayonan garong mah. Sabab KBG geus kungsi ngalaman tarung jeung balad si Ruhadi. Teleh-leh teuing pokona mah jadi ayeuna mah urang sakalian numpes garong babarengan we. Mumpung aya jejer nyatana Aki pribadi. Oh galus mun kitu mah. Kamana kira-kira njujug-jugeun urang teh? Nya geus boga implengan nu hade. Aki nu langkung uning napalih mana atuh nu sae teh. Nya urang ka jurang Cilentah we mun geus tepi ka dinya urang ngarayap naik kana gawir cadas. Sabab nurutkeun pangalaman Aki baheula. Di dinya aya guha peranti panyumputan para begal. Tak kitu rencana Aki teh kumaha kira-kira na satuju? Ai kuring mah satuju we kieu arong miang cek Basun Tama geus teu sabar. Hayang geura indit ngajugjug eta jurang Cilentah. Sabab geus hayang ngaburak barik sayang garong teh. Geus kitu mah Aki Onyon mere parentah sangkan sarerea indit. Bering welasan jalma arinit di kapalaan ku tua kampung.
Balad Basun Tama ini ti heula Aki Onyon jeung Basun Tama katut sugala lempang panderi tapi tetep bari waspada. Teu kacaturkeun di jalana para wargi nu rek neangan garong nepi ka hiji jurang nu katelah jurang Cilentah teh. Aki Onyon ngarandeg heula di dinya neges-neges kaayaan di eta tempat breh pangalaman bareto nemongan deui. Aki Onyon tanggah neuteup gawir cadas nunang cawing breh nemporungkun anu ngaguyun dina gawir. Di dina aya guha anu kungsi didatangan ku Aki Onyon dina mangsa keur ngora. Barudak ku tempol dina gawir. Aya rungkun nu bunyi bareto mah di dinya aya guha tempat nyumput pada garong atawa bega. Sigana ayeuna ge moal burung aya nu nyicingan eta teh. Sabab eta tempat teh bunyi pisan tah. Kulantaran kitu ayeuna jalankeun papadah Aki. Da kumaha barudak Aki teh kumaha barudak teh ki? Cek tua kampung. Nu 10 jalma kudu ngarayap sing hati-hati, usahakeun sangkan bisa tepi ka deukeut guha. Kepung jalan-jalanna mun geus meurna, tang di luar, tang tu garong barijil. Mun geus bijil tarajang digigir, sarta usahakeun sangkan ulah nu jalan keur kabur ka tongo. Maksudna si garong sina turun ka dieu. Tadi dia urang papa gopatan nyatana Aki jeung Sugala, tua kampung jeung Suntama. Tadina bakal luas tarung, si garong mulai jalan keur kabur. Sabab dihapit ti dua gawir nu gurawes. Muga-muga garong bisa kacewak di dieu kabeh. Sakurang-kurangna kudu talu ka urang. Da kitu carana teh kumaha kaharti ku sarerea. Sarerea reang nyebut ka hartos para mitra. Syukur mun kitu mah. Sok jalankeun ayeuna pisan bisi burit manten. Kade sing hati-hati mun kira-kira teu ngundup ulah maksakeun. Teangan kasalamatan diri pribadi. Cek Aki Onyon mepelingan kanu rek maju nyerang. Atuh geus kitu mah balad nu 10 ngamimitian naekan gawir cadas. Kabeh ge barisa jeung tanginasna keur kawan tugas asak latihan. Ari Aki Onyon jeung Basun Tama hari tangah haja nyumput heula, ngadaguan musuh nu baris turun ka eta jurang. Aki Onyon melong kanu keur pating karayap dina gawir. Hatena rada deg-degan sok sieun aya nu ti soledat nu ahirna ragrag. Tapi kahariwang Aki Onyon teu kungsi kajadian sabab dina waktu nu singket. 10 jalma geus tepi ka palebah rungkun teh. Memang bener dirinya aya liang guha kahieuman ku areuy-areuyan. Balad anu 10 mencar ngepung liang guha teh. Gero salah saurang nangtang. Sorana tarik handaruan awuhanana bulak-balik dina gawir jurang. Wadi, keluar sia bangsat. Guha geus dikepung sia. Moal bisa lolos. Munnya sia lalaki. Dirasang hareupan sia aing yo. Kitu pokna bari mureleng kana liang guha, ngadenge kitu si Aki Onyon satujuan pisan. Sabab nu nangtang teh sorana alus matak ngahudangkeun amarah musuh. Ari Basun Tama ngarasa hariwang bisi anak buahna teu mampu ngalayanan garong. Kocapkeun di jero guha memang bener aya eusian tayalian Iwati Ruhata jeung Ruhadi. Tilu garong sadulur anu geus lila pada ngincer ku urang lemur. Barang ngadenge nu nangtang tiluanana ngorejat hudang da puguh keur gogoleran. Ada, Ruhata tampo di luar euy, naon tah? Ngagandengan wae kanu keur ngeudasar teh. Cek Ruhadi bari kekerot bakat ku ambak beungeutna geuneuh. Aya musuh ka nangtang perang, tema Ruhata. Teh yang buru-buru atuh, sabar urang musuhna. Ruhadi beuki ambak terus ngajewang bedog nu ngagawing dina bilik guha. Ruhata buru-buru kaluar ti guha, barang tepi kalawang guha manehna luak liuk bari ngadepong. Breh aya nu ngajega beulah kaler hiji lalaki pakaian jawara. Ngajingjing bedog panjang Ruhata ngageter hatena rada seber tuluy nyampeurkeun ka lanceukna. Naon rada sabaraha hulu musuh teh? Kan ketemu saurang ka pakaian kawas-kawas juara. Si ngajingjing bedog panjang saya modar meureun. Waduh. Saha nu nyaho ka tempat ieu ha? Pasti si Sawor nu bebeja ieu sabab manehna lebeng teh anu datang. Artina talu ka musuh. Kurang ajar dipodaran si Sawor ku aing. Ceuk Ruhadi kalah kukulutus kasih Sawor nu geus teu aya di wewengkon Cijulang. Kumantu ka rek dilawan anu nangtang teh? Ceuk Ruhada bari ngajanteng siap rek maju perang. Geus kieu moal bisa nyingkahan balai euy kapaksa kudu tarung. Tapi teu kudu kokomoan euy nu penting mah bisa nyalamatkeun diri sarta ulah tatu terus kabur sabisa-bisa. Ketepung di pasir kuda. Ka mana jalan nu hade ka? Ruhata bingung. Lawan euy lah musuh mun geus teu kuat turun ka dasar jurang. Sabab urang geus nyaho jalan oman-oman nu aman. Musuh moal nyahoeun sabab eta jurang kacida jerona. Lain wani ka dinya atuh. Mun geus aya dina jurang di dasar jurang kudu kabur ka kidul. Ka kaler mah berasna ka lembur. Tak kitu we, hayo jalankeun. Ruhadi mere pepeling ka adi-adina. Geus kitu mah tiluan kaluar rek mapag lawan.
Barang geus aya di luar misah neangan jalan masing-masing ngarah musuh tu museur perhatianana. Tapi kacida mata kagetna sabab dianggu hate geus dikepung wakul buaya mangap. Eueuh lolongkrang nu keur ngejat, 10 jawara ngajajar mager lawang guha, kabeh geus sayaga pakaran. Kurang ajar serang, Ruhadi mere isarah ka adi-adina. Atuh jeleng-jeleng tiluan rajang kanu ngepung ge teu cicingeun langsung ngapaglawan akhirna ger perang campuh bedog pating hariu patrong terang di aradu kemang seuneu pating burica. Balad nu 10 bener-bener gede wawanen dina narajangna estu ngababi buta nimulkeun amarah nu lain lumayan ka pihak Garong. Ruhadi jeung adi-adina satekah polah ngalawan ngabudalkeun kamampuhanana pikeun ngabela diri. Tapi najan jago jeung tanginas keukeuh kadesak sabab sasat dikoroyok. Hiji lawan 3 akhirna Ruhadi jeung adina kadese tuluy mundur bari neangan pilumpateun. "Podalan euy, montong sina kabur," ceuk salah saurang nu ngepung. Mere sumanget ka baturna bet-bet bedog nyabetan awak Ruhadi. Tapi Ruhadi sakilat muterkeun bedog tang-tang ditakis kemang seuneu muncrat dang daunna nu kasabet pasulabreng. "Modar sia bangsat." Ayeuna magorobok beulah kaler horeng Ruhata ka kadek parami kadesak tak-takna geus baloboran getih. Cekok puheuleungna ka kadek purial getih bijil bedogna murag. "Kang tulung." Ruhata minta tulung tapi eueuh nu ngawaro sabab Ruhadi jeung Ruhada ge ripuh duanana diancam bahaya pati. Akhirna Ruhata dihujanan bedog anu lapar ku getih bukbak kana punduk jeung cangkeng. Malah nu ngadolewah kana tarang atuh teu bisa walakaya deui. Ruhata ngarumpuyuk mandi getih ingetan geus selang-seling tetempuan ranyai kararoneng bruk rubuh ngalungsar teu empes-empes getih ngabayabah maseuhan taneuh jeung jukut. "Modar hiji horse," balad Basun Tama Surak nu sejen ngagak-gak seuri ngadenge kitu Ruhadi jeung Ruhada beuki saber mangkaning manehna ampir-ampir kabeunangan bedog musuh but kana beuheung jeung beungeut angangna ukur sababaraha mili. "Cilaka lain lawanan deui." Gerentes hate Ruhadi bari terus muterkeun bedog gerek maju sakaligus ngagunakeun jurus angin topan ditumu ku jurus omak gumulung atuh buriak nu ngepung nyingrai sabab sieun kababuk ku bedog nu ngahiuk bangbaraan. Jeleng juralit kudutuk Ruhadi ngagulingkeun maneh kana jurang. Puguh we nu ngepung olohok sabab manehna reuwas reuh sakedapan. Sabab geus kaciptayan Ruhadi bakal remuk ningang batu seukeut nu ngepung teu nyahoan Ruhadi ukur sandiwara sabab kituna ngahaja. Barang geus aya dina gawir sakilat ngarawea tangkal harenong. Kurawieu celek nincakana akar randu. Akar aru anu terus ngarayap ka handap rusuh-rusuhan. Ruhada harita masih keneh pakupis nakisan bedog musuh. Manehna ampir kawalahan tapi ngarasa panasaran. Memeh kabur hayang meunang heula korban. Sabrut narajang sakaligus bedog ngahiuk rek niga salah saurang nu ngepung. Tang ditakis. Bedog Ruhada mecleng ka jurang para mitra colo atuh nu olohok reungiteun pakara. Kurang ajar sia sedan. Pokna bari unur-unuran cakakak nu ngepung sareu-seurian. Nama seber hate Ruhada. Tungtungna pelecet Ruhada para mitra gorobas ngagulingkeun maneh kana gawir curalit kapuntang kana areuy. Tuluy ngarayap ka handap kalayan ati-ati. Jajantung ratu ge bari ngupat dina hatena. Kurang ajar sia. Urang cijulang geuning palinder. Panyana teh nu kitu. Untung bisa ne kabur mun teu. Tangtu sanasib jeung si Ruhada. Pileuleyan Ruhada. Kitu para mitra gerentes hatena tuluy turun bari teu waleh ati-ati bisi aya nu ngudag. Para mitra kaomdang, kocapkeun Aki Onyon jeung baladna nu dihanap. Harita geus taki-taki rek newak Ruhadi jeung Ruhada. Nu harita geus katempo ngagulusur ka handap, jeleng Aki Onyon ka beulah kaler. Hari Basun Tama jeung tua kampung kakidul sugala maturan Aki Onyon. Ruhadi teu nyahueun yen dihandap geus nyampak musuh atuh barang celek nincak batu cakakak manehna seuri bangun anu gumiranak. Maka susul geus di dieu mah atuh sabab moal bisa ngudag. Rasakeun si urang cijulang. Dina jimangsa aing bakal ngayakeun balitungan jeung sia, diduruk lemburna ku aing sia. Kitu pokna bari ngusap kesang dina beungeut, jeleng luluncatan dina batu. Maksudna rek ini teh eta tempat, tapi cakakak aya nu seuri. Ruhadi montong golang ngabacot sia. Rek ngayakeun balitungan mah aya nawe deuleu. Aing geus sadia pikeun balitungan jeung sia. Basun Tama nu seuri bari megatan. Puguh mending ngajenghok Ruhadi sabab teu nyangka sacongo buuk di dinya aya musuh. Sajongjongan colohok bengong olohok mata simeuteun. Kawas anu teu percaya kana dedengean jeung tetempoanana. Ruhadi jeung tibatan bengong jiga hayam kutohun sia. Leuwih hade pasrah ka aing sia. Kawas hayam ku cekak sia mun sia pasrah nyawa salamet.
tapi lamun ngalawan alawat modar ditumba jurang Cilentah dulu. Basun Tama beki galak. Bedoges dilugas, kari empet nyabat musuh. Bener Ruhadi, moaya gunana euy ngalawan ge. Sabab ieu leuweung geus ditingker, moaya tempat nu lowong pikeun kabur. Lebih ade pasrah, tangtu nyawa maneh salamet. Tua kampung milu nyarita bedoges dicekel pageunnaker. Setan alas ngahina ka aing sia. Jeung tibatan aing kudu pasrah, leuwih ade ngagoler jadi manusan. Pikeun si Ruhadi eueuh ti luhurna, mun kudu pasrah sumerah. Hayo sia maju Suntama geura ladenan aing ieu. Ceuk Ruhadi bari singkil kapaksa rek ngalawan ku leungeun lemor, sabab bedog murag basa luncat kana gawir. Hahaha, somong sia sakitu geus rek kojor teh. Masih kene ngalaga rasakeun sia setan. Seak Basun Tama narajang ku bedog, nu di arah cangkeng Ruhadi, celeng Ruhadi luncat bari ngabetrikeun suku katuhu kana tarang Basun Tama, pelantrang bedog kana batu. Dampa suku ngadius katukang sabab Basun Tama gerikat ngelok, celek Ruhadi kana batu. Seak dibaban bincurang na ku tua kampung, tapi kaburu nyingcet ngan orokaya suku kencati soledat atuh bruk Ruhadi labuh sikuna jantobor kana batu. Waduh, setan saya ya wae. Korejat hudang deui tapi sakilat. Dipapag ku bedog Basun Tama lempeng kana tarang, lep pedentrang bedog kana batu. Ruhadi ngarawel batu segede peureup pedeuwer dibaledogkeun ka Basun Tama. Terang kana bedog atuh pluk bedog murag Basun Tama ku kulutus. Cadol sia. Kawas budak tarung di sia make babaledogan bedul. Basun Tama dongko rek mulung deui bedog tapi hiuk cekuk cangkeng katoyok bangkieung bari nyengir nahan ka nyeri. Basa Ruhadi rek nimpah deui tua kampung rikat ngayunkeun bedogna. Hiuk cekuk keuna kana leungeun Ruhadi. Pulia getihna biji Ruhadi luncat bari ngahargung. Aduh, licik sia tua kampung. Nah tarung ngabongan bedul sia. Tong loba omong sia anu penting mah sia kojor tarung mah kumaha we carana atuh deuleu. Sia ge geuning aing ngabega ngagarong kambogohan waktu keur jalma-jalma simpe. Ngomong sia tema tua kampung bari ngayunkeun bedogna rek nigas beuheung Ruhadi. Nempok kitu Ruhadi saber celeng luncat kana batu nu leuwih luhur. Pelecet lumpat bari notog-notogkeun maneh ngarumpak rungkun saliara nu aya di dinya. Tua kampung leungiteun musuh pelecet mudag bari gogorowokan. Dagoan sia bangsat, rek kabur ka mana deuleu? Diudag sia ku aing mah da meunang lolos sia. Tapi lumpatna para mitra kagok kerungkun cucuk eleh ku Ruhadi nu geus tuman hirup di leuweung. Najan gogorowokan taya hartina sabab Ruhadi masa kedeung geus jauh teuing ka mana losna, tua kampung seseleket kanu barala nutur-nutur getih nu ucrat-acret kana dangdaunan. Ari Basun Tama teu kebat mudag Ruhadi lantaran kadenge anu ngajerit di belah kaler. Gancang muru ka tempat datangna sora adi bereh Ruhada ngacoprak mah digetih. Sabab barang turun tina gawir dipapag ku Sugala anu geus teu kuat nahan amarah, hayang ngabinasa balad garong. Komo para mitra, mun teu dihalangan ku Aki Onyon masirah narek ditarok ku bedog. Ulah sakama-kama deui Sugala, urang teh butuh ku katerangan garong teh. Oh, mah ulah bakal dipaehan. Nu penting mah manehna sidang ngomong. Kitu ceuk Aki Onyon, ku Sugala kahartieun, Sugala teu tulus ngabinasa ngajanteng gigireun Ruhada nu geus tanpa daya. Kumaha geun ieu teh Ki? Keur naon atuh bake dihirupan? Cicing we maneh makeun ku Aki urang tanya. Cek Aki Onyon bari ngadeuketan ka Ruhada, gap leungeun dicekel Ruhada ngareret bari muringis nahan ka nyeri. Saha ngaran maneh? Ruhada, jawabna pegat-pegat ti koro Ruhada asa mengpetan. Wawuh ka ngaran Sabor. Mun wawuh di mana ayeuna? Wawuh, tapi manehna geus lila teu balik-balik dipaehan ku musuh. Manehna katewa ku urang Cijulang. Cek Ruhada bari neuteup ka Aki Onyon, beungeutna pias. Atuh ngahuleng Aki Onyon teh terus ngareret ka Basun Tama nu harita ngajanteng di gireunana. Suntama? Nanya si Sabor dipaehan ku urang Cijulang. Alah, demi Allah, demi Rasulullah henteu ki si Sabor kabur. Alah, mungkin aya nu mawa ku nulunganana sabab ninggalkeun korban obat ronda tatuparna. Jawab Basun Tama nerangkeun nu sabenerna. Pok Ruhada nyarita kawas nu hayang puas. Bohong, si Sabor teh balik di ka guha. Pasti pae. Ruhada, mana geus kumaha nyarita nu tanpa bukti sia. Kami mah teu ruasa mah teh ngaran Sabor sabab di lemur Cijulang sia sapeuting. Jangan sapeuting bumi jeung langit jadi saksina deuleu. Jep jarempe Ruhada teu nema deui manehna muringis nahan ka nyeri. Tatu dina tak-tak para mitra geus karasa nyeri nyelek kana angen jeung eungap karasan. Para mitra anu mulia, jep harita jarempe Ruhada teu nema deui. Manehna muringis nahan ka nyeri, tatu dina tak-tak jeung dada karasa nyeri. Nyelek kana angen jeung eungap karasana.
Getih beki loba nu kaluar akibatna tetempuan ruhada jadi teu normal asa pating gurilap jeung ranyai kararone. Kumamun geus kieu Ki, Sugala bingung manehna beuki teu puguh rasa sabab ngadenge omongan ruhada kitu. Sabar Sugala, urang tanyakeun leuwih jelas. Harapan Aki Onyon gagal lantaran ruhada katara beuki sepa. Beungeut geus jiga mayit amakan beuki kerep tungtungna les ngaleupaskeun nyawa teu kuateun loba teuing bijil getih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aki Onyon ngagerendeng bari melong ka ruhada nu geus palastra teu nyawaan. Basun tama ngahuleng Sugala olohok harepanana ngadak-ngadak sirna. Sabuat ngaharulang kitu burusut balad nu 10 daratang langsung laporan ka Aki Onyon. Garong pae hiji ditonggoh guha geus digaradah eueuh naon-naon ukur barang-barang nu taya hargana. Balad garong ngan tiluan sadudulur. Mun kitu mah kali hiji deui can beunangnya. Kumaha ye Basun Tama? Aki Onyon nanya ka Basun Tama nu ngahulang keneh bingungeun. Tadi teh kuring teh kabeunangan cangkeng sabot ngabangkieung si Ruhadi kabur diudag ku tua kampung. Aya, hanya akal teu kacewa kumaha mun geus kieu ye. Nu aya di dinya teu nemalan ukur marelong kana layon ruhada. Keur jongjon kitu kurunyung tua kampung datang ngahegak bakat ku cape, beungeutna beureum bulaeran kesang. Kumaha batua, kaudag teu? Cek Basun Tama bari ngareret nu ditanya buru-buru ngajawab. Waduh, lapur teu kaudag puguh. Alah, manehna lumpat tarik teu bisa kasusul, kuring mah teu bisa lumpat dinu bala jeung taraha. Kumaha Ki? Basun Tama tambah bingung. Ari sabab manehna sieun dituding maehan sawor ku Sugala. Sabab tadi geus aya omongan ti ruhada memeh ngaleupaskeun nyawa. Nyari kieu mah ngan hasil sarupa atuh. Nyatana numpes nu jahat. Tapi tugas Aki jeung Sugala teu hasil sabab si sawor teu pukul laratanana. Na manehna hirup keneh atawa geus pae? Mun hirup keneh di mana ayana? Mun geus pae di mana kuburanana? Nah make nyarios kitu Ki, tua kampung heraneun. Oh, nurutkeun katerangan ti si Ruhada, si sawor teh teu balik deui cenah ka guha. Leungit ti sabaraha dewa ku urang Cijulang. Tadina mah Aki teh rek minta tanggung jawab ti urang Cijulang. Dikamanakeun si sawor teh sanyana? Har. Nah, da teu dikukumaha si sawar mah puguh leungit tina tahanan. Inditna ge ninggalkeun korban opat rona apaan? Cek tua kampung sarua jeung katerangan ti Basun Tama. Nanya gitu barudak. Aki Onyon nanya ka balad Basun Tama. Kabeh nganyakeun para wargi sadaya. Sabab memang kitu nyatana tambah bingung Aki Onyon sabab sawor jadi leungit lacak teu puguh nyusulna. Kamanana kuring atuh kilah kumaha mun geus kieu ye? Sugala ngalengis manehna ambek kapegung sabab usahana teu hasil. Sabar Sugala, sugan we ka hareup aya laratan deui. Sabab Aki boga keneh harapan yen si sawor can maot. Ngan Aki mah teu nyaho na di mana ayana nya. Ayeuna kumaha tuh Ki? Sugala beak harapan. Ayeuna mah urang urus layon heula sabab na janji layon jalma jahat tetep kudu dipula pasara sakumaha mistina. Dabongan kanyahoan jeung disanghareupan ku urang. Ngan Aki rek nanya ka tua kampung narek dikubur di mana layon teh. Aki Onyon ngareret ka tua kampung. Nu ngahulang mikiran sawor. Kubur di dieu we Ki lah, jawabna ponok kawas teu dipikir heula sabab keur kawer. Sok atuh pigawe sabab bisi burit mah den. Geus kitu mah prak digarawe babarengan para wargi sadaya. Ngali kuburan keur ngurebkeun layon ruhada. Kapaksa dikubur sabisa-bisa sabab dina kaayaan walurat aya dina dasar jurang nulung kawing. Sanggeus rengseng ngubur layon ruhada sarerea ngarayap kana gawir. Muru ka layon ruhata nu ditinggalkeun hareupeun guha. Tarepi tuluy ngalide kuburan di dinya layon dikubur sakumaha mistina. Aki Onyon panasaran keneh sup ka jero guha nempuan kaayaan di dinya tetela eueuh barang nu berharga. Geus eueuh laratan naon-naon ye mah. Garong geus tumpur si sawor teu kapanggih. Aya mah yeuh urang balik bising kaburu poek deui. Cek Aki Onyon ngajak balik ka sarerea. Bering sarerea balik geus hasil ngaburak-barik garong nu dipikasieun ku urang Cijulang. Ngan sarerea ngarasa heran sabab nyangka nama garong teh loba tapi buktina ukur tiluan jeung deui ari dilawan bener-bener masa urang ge taya nu mangga pulia. Ari Sugala sajeroning lempang teh teu waleh inget kana omongan ruhada nu pamungkas yen sawor teh tangtu dipaehan ku urang Cijulang sabab teu balik deui ka guha. Hal ieu jadi bahan pamikiran pikeun Sugala bisiknya anakna paeh ku urang Cijulang. Tapi manehna teu bisa ngadakwa naon-naon sabab anakna jadi garong sasat aya dina jalan salah. Waktosna seep di para mitra. Ieu diteraskeun kumaha waktosna ka bujeng seep.